Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu soleh tur solehah, kumaha kabarna damang. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran dinten ayeuna nyaeta pangajaran 8 kejadian alam. Pembelajaran hari ini, bahasa Sunda adalah pembelajaran ke-8 tentang kejadian alam. Materina nyaeta ngaregepkeun kakawihan, ngalengkepan kalimah pananya, nyacukeun kecap, sareng ngalengkepan kakawihan. Mangga didangukeun kakawihan anu judulna Bulantok aya di buku Bahasa Sunda di halaman 72. Nah, tos diregepkeun kakawihan bulantokna. Nah, eta namina kakawihan. Kakawihan teh nyaeta lalaguan tina basa Sunda anu dilagukeun sabari ulin. Kakawihan adalah nyanyian dalam bahasa Sunda yang sering dinyanyikan atau dilagukan oleh anak-anak di saat bermain bersama. Mangga didangukeun hiji deui kakawihan anu judulna Trang-trang Kolentrang. Trang-trang kolentrang sonda pae nundutan tikus rukana dudukan satgo bangka buyutan. Trang-trang kolentrang sonda pae nundutan tikus rukana dudukan satgo bangka buyutan. Trang-trang kolentrang sonda pae nundutan tikus rukana dudukan satgo bangka buyutan. Trang-trang kolentrang sonda pae nundutan tikus rukana dudukan satgo bangka buyutan. Trang-trang kolentrang sonda pae nundutan tikus rukana dudukan satgo bangka buyutan. Salajengna materina nyaeta ngalengkepan kalimah pananya, melengkapi kalimah pertanyaan. Dina basa Sunda aya kecap pananya saperti dina bahasa Indonesia. Ada siapa, di mana, bagaimana, apa. Nah, dina bahasa Indonesia oge sami, aya di mana, kumaha, saha, iraha, naon, sareng naha. Kecap pananya tiasa ku urang digunakeun pikeun ngajelaskeun atau mere info kangge hideup. Nah, ayeuna urang isian di halaman 74 ngalengkepan kalimah pananya. Ku Ustazah contohan mungkin diteraskeun nya. Nomor kahiji titik-titik ngaran hidup. Nomor 1 titik-titik nama kamu apa titik-titiknya isinya apa. Titik-titiknya diisi saha.
Pertanyaan anu kadua nyaeta titik-titik hidup linggih. Pertanyaan yang kedua adalah titik-titik kamu tinggal. Apa jawabannya? Nah, jawabannya nyaeta di mana. Pertanyaan anu katilu nyaeta titik-titik hidup dilahirkeun. Pertanyaan yang ketiga adalah titik-titik kamu dilahirkan. Jawabannya nyaeta iraha atau kapan. Nah, nomor anu salajengna mangga dikerjakeun ku hideep nyalira dibantos ku ibu sareng bapak. Nah, salajengna nyaeta nyocokeun kecap atau mencocokkan kecap. Urang cocokeun kecap mana wae anu cocok dina kecap kaayaan atau kajadian alam. Nah, di bukuna di halaman 74 tos dicontohan angin. Nah, eta dicocokeunna jeung topan. Jadina angin topan. Kahuruan. Nomor kadua nyaeta kahuruan atau kebakaran. Nah, cocoknya dengan yang mana? Seuneu, ceudem, topan, cai, ombak, gempa. Nah, kahuruan cocokna jeung seuneu. Seuneu itu dalam bahasa Indonesia api. Nomor kaduana nyaeta lin atau gempa. Cocok dengan kata-kata. Nah, cocokna jeung kecap gempa karena lini jeung gempa itu adalah sama-sama artinya sama. Nah, seperti biasa Ustazah tos nyontokeun babaraha hiji contoh. Ayeuna dilajengkeun ku nyaliranya supados bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna tos rengse. Pamudah-mudahan nu ku Ustazah dicontokeun, dijelaskeun aya manfaatna kangge ananda solih sareng solihah. Amin. Dipelajari terus, jangan bosan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.